Aduh, arek nyelikan sapi ieu teh. Nya cenah euy sapi teh. Alus cenah ngomong nama. Alus. Aing ngot mau duit sakieu ieu. Goblok. Goblok banar aing ngadaguan banar wae hangat meuli sapi teh. Uplik kita juri dengan dagu banar wae euy sapi geus balungkir. Aing kan jual sapi lah. Aya belieun taneuh euy tukeurkeun kana taneuh aya mah sapi teh. Sampai ngan saya malah sok eta. Dia dah sok nyatu heula eta. Bok tutut dah. Mana sapi teh ieu nar dijual teh? Iya. Hayang sabaraha ieu teh? 30 juta teh 2. 30 juta 2. 30 juta 2 itu. Heeh. Bae geus ku aing dua anak lah geus malkot kudu diilikan ieu mah Sabaraha? 40. Moal aing ngajeun keneh murah daripada mahal. Moal dijual mahal. Aduh si anjing. Moal hayang murah aing mah 30 Goblok. 2. Moal mah Ku aing 40 juta 2 sia teh 30. Bung hayang 30. Allahu Udah moal dijual mahal ieu mah yang murah. Cik sia aing nyabak tarang. 30 jeung 40 loba keneh mana? Gede 30. Cek aing oge. Moal mal bali mal dijual 40. Rada gelo Lain ieu. ada gelo. Kakara aing meuli sapi saumur pepangi manggih jeung aing ngabalas karunya ka sia. Masih karunya oge moal mal dijual. Da aing ngomong mahal, hayang murah geus sakieu. 2 teh 30 maneh Aing teh 40. karunya maneh teh geuningan kot maning bari teh kot beak bari labu. Bae aing geus kop 30 bawa henteu wani sakitu mah moal mal dibikeun moal. Lieur aing meuli Moal sapi ieu dibikeun, moal. ketika kieu mah. Moal mal dibikeun moal. 40 juta, Gede 40. keneh 30 jeung 40 ge. Sing mikir ieu. Gede mana 40 jeung 30. Bahan kucluk ke sakola Meureun sakola juri aing teu bakat ku pinter sia teh. Oh, geus aing mah. Aing hakeut hayang 40. Goblok juga.